Aduh, kumaha ya ngadaraguan nu baroga hutang can aya keneh daratang tina ditempoh lah bisi salah ya nu can malayar hutangna. Si Penny 30 juta, si Dede 5,5 juta. Alah ya si Haji Hui ya buat ngesobel nge 1,5 tahun ya buat 15 juta genep setengah ya. Aduh kumaha ya. Sayangnya ya si Haji ya kuat si Haji Hui kuat eueuh wae ka dieu ya rek dicoba diheureyan nempo dina Facebook ya. Dina Facebook geuningan kuat. Aduh nempo dina Facebook ningali bujurna kuat aritek ya. Na Facebook ya. Dicoba ya. Urang ningali ya na Facebook ya sugane aya nu arane ya biasana Facebook sok loba nu bujur kuat titek-titek gara urang. Si Haji Hui mah gara sok ieu sok kasepeun kana ieu teh sabenerna mah. Nah, ieu. Aduh bener ieu mah ya. Lah ya konten kieu ieu mah ya. Juragan Madu ya dek nyeun konten ieu dek ngaheureyan si Haji. Kumaha dapat kesebel ya teu mayar hutang gara rek ieu supaya datang ka dia ya di Komodo ya gara si Haji boleh beta ya urang tulisan heula yeuna ya gara lagi boleh rek nulis urang mah ya padahal mah di dieu mah lain duit ya kayak kumaha ya nulisna ya ieu we nulisna nya ya aduh ya nulisna ya ya iya si Haji Kopok siah gitu dia bayar hutang dia ya datang kan dia si Haji Kopok woi terus ayo na urang bobodo ya mumpung rada isu keneh ya itu tuh neuneuna geura di dieu ieu tah nyimpen amplopna ye jeung duit di dieu ye tanya di dieu ye tah disimpen ye duitna ye alah tong gede teuing nya ye duitna ye mana ye duitnya aduh da 50.000 ge jigana mah si Haji Bolet mah geranya dia ya. Wah, kudu bari di selfie-keun heula atuh ieu mah jigana mah. Ting saha di dieu anu manggihan duit di dieu eta marilik maranehnya. Padahal duit nama rek dicokot deui nya. Rek dicokot deui duit mah. Aduh, capek lelepangan wae yuk heula. Aduh. Bararosen kieu urang lalajo heula Facebook. Sugan anu aneh. Juragan Madu nyeun status. Anjay, nuna duit. Yah, beneran keur butuh duit kieu mah ya. 1 menit yang lalu. Karek dieu bisa kabruku batur. Tempatnya di tangkal. Siap. Ayo lontean buru-buru. Nges. Dah. Nges. Ya, duit. Belah mana ya? Nah. Jangan. Iya kapanggih anjir. Cik. Siap. Oke, kabur ku batur. Aduh. Di mana ya? Tangkal. Iya. Aduh, anjir. Aduh. Dulu kok. Di jerok.
Haji Hui Koplak bayar hutang. Aduh. Aduh. Capek. Kaburu datang ya Haji. Aduh, kumaha ya? Siap. Peang. Kabruk batur. Duh, nyosot di aing. Di dia jadi. Euy. Angkat tapi na video nama. Nah, aya kepangi aja di jero duit tadi. Di jero. Jika orang buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kieu Haji Hui Koplak bayar hutang. Aduh, juragan madu ngeprank nyiksa ka kuring. La ilaha illallah. Hah? Aduh, kumaha ya ngadara gua nu baroga hutang can aya keneh daratang sing ditempuh lah bisi salah ya nu can malayar hutangna. Si Penny 30 juta, si Dede 5,5 juta. Alah ya si Haji Hui ya buat ngesobel setahun setengah ya buat 15 juta genep setengah ya. Aduh kumaha ya. Sayangnya ya si Haji ya kuat, si Haji Hui kuat eueuh wae ka dieu ya rek dicoba di heureyan nempo dina Facebook ya. Dina Facebook kuningan kuat. Aduh nempo dina Facebook ningali bujurna kuat aritek ya. Na Facebook ya. Jeung coba ya. Urang ningali ya na Facebook ya. Sugane aya nu arane ya. Biasana Facebook sok loba nu bujur kuat itek-itek gara urang. Si Haji Hui mah gara sok ieu sok kasekeun kana ieu teh sebenarnya mah. Nah, iya. Aduh, bener ieu mah ya. Lah ya konten kieu ieu mah. Juragan madu ya dek nyeun konten ieu dek ngaheureuyan si Haji tuh manda ka keuseupeul ya teu mayar hutang gara ieu di supaya datang ka dia ya di bodoh ya gara si Haji Boled tah. Ya urang tulisan heula ieu na ya gara Haji Boled ya. Ini ya. Rek nulisnya urang mah ieu mah padahal mah video nama lain duit ya. Supaya kumaha ya nulisna ya. Kieu we nulisna nya ya. Aduh ya. Nulisna ya. Ya. Iya. Si Haji Koplak siah gitu. Dia ya bayar hutang dia ya. Datang ka dia si Haji Koplak wae. Terus ayeuna gara urang bobodo ya mumpung rada isu keneh ya. Langsung ini ya bobodo gara si Haji teh. Ya itu tuh neuna gara di dieu ieu tah nyimpen amplopna ya jeung duit di dieu ya tanya. Di dieu yo tah disimpen yo duitna ya. Alah tong gede teuing nya. Ya duitna yo. Mana ya duitnya? Aduh. Da 50.000 ge jiga nama si Haji Boled mah geranya ya. Wah, kudu bari di selfie-keun heula atuh ya mah jiga nama. Ting saha di dieu anu manggihan duit di dieu eta marilik maranehnya. Padahal duit nama rek dicokot deui nya. Rek dicokot deui duit nama. Duluy. Siap. Aduh, capek
capek lelempangan wae yuk heula tuh bararosen kieu orang lalajo heula Facebook sugan anu aneh juragan madu nyen status anjay nuna duit ya beneran keur butuh duit kieu mah ya 1 menit yang lalu karek dia bisa kabur ku batur tempatnya di Tangkal siap ayo rontean buru-buru Ngus dah Ngus ya duit belah mana ya nah jangan iya kapangi anjir cik siap oke kabur ku batur aduh Di mana ya tangkal ayah iya aduh anjir aduh dulu kok di jerok Haji Hui Koplak bayar hutang aduh capek kaburu datang ya Haji aduh kumaha ya iya kabur ku batur aduh di mana ya tenang ya tangkal da asana mana tangkal alah iya anjir iya duitnya mau di jero sekarang ayah batur aduh ayah batur nah kieu Haji Hui Koplak bayar hutang anjir aing di prengeng juragan madu aduh kumaha ieu geus kieu di prank aduh kumaha ieu moal ka dieu kitu juragan madu udah deh aing di dia siap peang kabur ku batur duh nyelosot di aing di dia jadi eueuh tangkal tapi na video nama nah aya kapangi aja di jero duit di jero cikan orang buka bismillahirrahmanirrahim nah kieu Haji Hui Koplak bayar hutang aduh juragan madu ngeprank nyiksa ka kuring la ilaha illallah Mas itu ya juragan madu ayeuna erek nyieun video nyimpen duit di dia sing saha anu manggihan duit ieu berarti marilik maranehnya nah video duitna ta mangadeung aya juragan madu ayeuna rek balik deui geus nyimpen duit nya baelang teu kasut nah kieu aduh geus itu